ada tulisannya Bang Emok dilarang masuk. Alah bodoh amat gua mah, yang penting lu bayar lu. Tiap hari tidur mulu. Kalau lu Mun, lu bayar mau kemana? Ih, kadang nyelap. Pasti si Edo, si Narsis, si Mimi pasti saranengin ke Sarode utangkan kosmetik. Ayam mahnya aja benar. Assalamualaikum. Tungan itu yang melakukan PS. Kamu siapa dia? Lek, yang utangkan kosmetik. Siapa tuh boga modal timang sekali kamu tangkap kosmetik. Di Sarode di Batur. Nyandak di Batur, ngutang-ngutang itu. Oh, jadi gampang tuh kan. Naon wae eta teh? Loba aya genco, aya bedak, aya blush on, pokoknya mah lengkap. Aya si Mumun, si Edo, si Nasi kamarana. Ayo mau pergi ngumbah piring lah ya. Ya tante tepak-tepak. Kamarana ya. Oh, duit lah tuh orang nggak ada. Ya kan ngaranah hutang. Jeung ngaranah hutang mah bisa sabulan lah minimal. Maksudnya pembayaran aku mah. Cahayana dek mingguan, dek harian, dek bulanan bisa mah gampang. Aing mah ramen mingguan, duit di mana? Ramen bulanan enggak salah kayak kita gawe ieu teh bukan gaji. Ya ngaranna rezeki mah ti mana wae pasti aya. Kan aing ngaranna demi kecantikan mah kudu ceu bela laki teh teu main di luaran gitu. Main di luaran udah percuma ya laki gemper mah. Ya, si Nasi, Geus kayak mana Can? encan, Si Edo, si Mumun, encan. apa orang bel wae nya si Narsi teh nya? Di mana ya si Nasi itu bukan HP meureun ah. Percuma nomor hati lu. Emang meuli dua apa dijual deui. Itu teh atuh. Arek ayeuna Heeh. apa susulan nya? Susah. Nasi si Edo nya, arek mah nya. Yang geus ecet tinggon dieu. Yang geus satunya. Nya orang cicit. Heeh. Kah kaya. Jalur. Oh itu tuh. Araya si Narsi jeung si Edo nya. Assalamualaikum, Doh. Edo. Euy, Ngerem wae kieu. Keur naon? aya naon? Si Saru dagang kosmetik aku tangkeun. Anu bener. Urang deket ieu lah cenah sih. Di masa si sarwana? 5 urang dieu. Ayo. Ke atuh. Anu mana lagas? Oh, ibu. Yes. Ulah mau dompet ke desa mau duit ya. Tang meureun. Gak eueusian ieu dompet ge. Oh ya geus. Kita suluh teh bani bahasa sumpanan hau teh dekeun urung-urung ah. Kayak pedeng dege asa. Kebiasaan. Naon sia? Aya naon? Ini mah guru tuh wae. Iya, euca urang keur ngejo. Coba pandiri. Nanti mah glowing ya. Glowing naon ieu? Iya nawaran kita. Si Saro. Dagang kosmetik kau tangkeun. Dagang kosmetik. Heeh, ngahutangkeun euy. Kan glowing teh sia. Salah kisah nu burut mah gegelepakan deui sia. Alat kecantikan mah Heeh, alat kecantikan cenah memendor. urang teh boga duit ceu. Ulah anjuk bisa. Urang mah tuh udah keur DP na. Dari orang per bulan apa per minggu. Lekajin gampang. Gitu. Guru arek moal. Urang ge keur nyangu ditinggalkeun itu dijitrekeun deui. Ulah kene gigih kene eta mah. Urang mah pan kudu izin heula ka salaki. Ulah segala izin, Ya. desa kedeung. Kamu diizinin mah diizinin. Oh, mau diizinan. Justru Daripada orang mau di kosmetik mending Ayo, pakai minyak. jajan. kasalaki mah merek spray. Surprise. Supre eta
spray. Lalaki nyomot urang mere kalepak spray gitu. Surprise. Nya ayam. Eta kunaon make sendal make Iya, skill. geningan. Pantesan aing tertarik tukang mati tadi balik. Sugan suku teh pai teu boga rasa. Dibaliknya. Urang balikin. Gitu. Tah bener. gitu. Makanya kumaha? Lain kitu kieu ceuk tah. Ieu ka dieu, Mane mah Atuh pasti kolot-kolot teh ngomongna mending ampunnya. balikeun. Ini kolot ku sorangan dasar. Ayo geus buru. Ini aku budak. Tapi sih mana salah keur mingguan. Ih, jadi ya tinggalin. Hiji deui lagi tinggalkeun ari maneh. Kayak keur panik teh buru. Aja tuh abe glowing ah. Eta pareman heula. Aja kan dihawu ieu. Ini tuh parban lagas. Lila si Edo si Momo si Nasi mah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Salam. ada mah. Ada area kerja ieu mah ceu ieu teh. Munya tugas pengangkat. Iya mangga cieu hendak kosmetik. Itu naon? Kosmetik. Alat kecantikan. Cuman orang teh tanya, maksudnya kan sin abal-abal teh nya. Bisi kawe. Heeh. Kudu teliti sebelum Tuh membeli. merek na gitu. Terkenal anu aya di TV Sari Ayu. Saroma teh abalia Sari Ayu, aya Sari Ayu, aya Marina. Sari apa aya? Sari kaya aya tuh. Aya di kebon. Tuh aya Marina. Pokoknya mah merek geus aya di TV, geus narongol di Aya TV. Marimas teh. Marimas aya Di di warung. kan kieu mah cenah. Baru keur DP nya. Boga duit, urang kumaha ya. Hayang orang kan nganjuk. Jangan salaki supaya supre. Heeh, surprise. Ya tuh DP-an kan dek goceng, dek 20.000. DP-an, DP-an teuing. Ayo 500 perak arek. Kan orang geus nyarita tadi gitu. Orang DP bayar per minggu gitu. Komode per bulan eta boga gaji. Cenah ngomongna gampangnya. Gampang. Cenah tadi menang ngawin. Gampang menang hutang, tapi kan ceu kudu di DP-an saroge kan kudu setor. Di pergi naon ya? Henteu. Mana yang boga modal teh boga duit. Lamun boga nyokot ke jan DP-na galangan heula kumaha. Tah kitu bener ceuk galangan heula. Itu. Ngar gampang ya mana. Meureun. Usaha Lancar. Muter. Aya sih duit mah ge, tapi kan makanya gitu guys ya. yang ke satu area iya Aida, sarama bager ya, sarama bager. Ya nyarokot lainnya, tapi sika benernya Singka bener naonna. bayarna Tepat bulanan caranya. kan mingguan. Intina mah percaya maneh teh. Nya mingguan apa nek bulanan. Bulanan we. Dicet. Urang mah rek nyokot ieu we. Da aya keneh stok, Iya, tah ieu tapi- blast on. Ya. Itu beneran original, Heeh. mantap glowing, Heeh. karena suku-suku glowing. Ya yang gelap. Iya tah. Iya, Heeh. iya bener. Heeh. Itu salah gitu. Wadak ieu mah eueuhnya. Itu mahal banget. Tumbay maneh nasi dibaekeun. Ing sekum dibeli tah. Cokot. Cina original tapi dibukakan bahe. Ya kan ieu tah, Mbak. Ih, tapi heueuh segelannya. Iya abal-abal apa henteu? Aya perlu. Using itu. Using kan? Usang itu cang mana diasupkeun kana uru Ieu isinya juga orok. Geus urang rek cokot ieu wadak ieu urang jeung lipstik Ya. hiji. Ieu hiji. Heeh. Jeung ieu hijinya. Tah, Kurang ieu tah ce nya ce cesarannya. Angkat pekalnya di HP. sok. Ieu sapaket kan jeung ieu kan kan. Kurang balik ieu nya ah. Dua. Ieu. Si ada nyokot naon? Neopalete. Oh, eta belas on ajeung. Sapaket gitu Naken. nya. Sapaket. Berarti jadi 500.000 nya. Ini kumaha dua. Kan yang hutang ngerasa. Baru aduh 500.000 ceuk. subhanallah. Anggung ah, kurangan ah. Ini kemarin. Ah, kan saroge tadi modal ti batu, saroge kan saat tiga hang boga untung. Kurangan ah. Kurangan.
yang geus besar dikurangannya jadi 300.000 lah dikurang tah. Kurangannya 300.000. Dia 300.000 nya bulan hareup. heeh bulan hareup. Hah? Setes sing daru mah banyak kenal nasi. Nah, kita orang nyeri Oh, Sari Ayu. Sari Ayu Mathara Tilaar Lohose powder. Oh, namanya nyokot eta nya. Jeung naon? kurang ieu ce Jadi mungkin Revlon Mate 24 horses. Sarua hargana nya. Sarua hargana. Sabaran. 200. Pokoknya dari sarua ke nyampe hargana. iya iya di sarua Berarti turun ya. iya naon Kan tadi 500.000 diturunkan 200.000. Kurang kumaha emang sarua. Naon? MARINA bedak. Oh bedak. Kata mah bedak tapi merek Marina. Tak baca. Heeh, Aisyah ke sekolah teh ngalebok sekolahan apa belajar nih. pokoknya mah geus ieu lah. Pokoknya mah. Perasaan sarua tadi ngaluarkeun nyoba. Tapi Kapan dibeli kemarin si Ojo? Tinggali. Ini orang iya nya pokoknya mah kurang kalau mau benar-benar halus ke kurang dibayar kamu itu mah nya. Langsung kurang balik heula ieu teh heula itu Heula saranya. nya. Nya. Nya itu saranya. Nuhun ce nya saacana. Sering kan ieu ya. Kajian saminggu sekali kan? seminggu sekali. Nuhun ya. Nuhun ce. Kalau menek lagi saya masih nasi wae ulah ka dieu. Ce nuhun nya ieu tos dibejaan nya. Yuk Si sambil cocoknya, si carokcok, si galis. Bisa klik sudah cocok ah. Abis salah tiba tadi mah. Beuki keur mana atuh gara balik urang dari jangan dan salah di urang. Yang berartinya cek. Kurang mbak kuilan banyak heulanya. Buru. Balik na. Itu si tadi si Darsi nyokot naonnya. Paling kita nyokot gencu, jeung bedak. Susulan ku aing urang bagi dua. Oh, naon dah mana naon Oh, mana mah? naon sih naon. Aya naon nyusulan deui. Naon meni rusuh. Aing geusna hajang ngusir si Saros cenah mangkat heula. Oh, emang kunaon atuh? Sia tadi naon cokot. Nah itu lagi ngobrol nah. Urang mah meuli kieu doang. Ai maneh ece. Da ieu dua meureun. Ih kayak heula, tarsinya ganjelna. Oh, eta sopan keur kamari teh rada marobot. Si tadi kenyang tadi cetekeun. Oh, keur nyang pohoan. Pohoan cuma atuh moal eta nya nanti bantut. Atuh, preng tarekeun heula. Runcan. Ah, gini hurung. Mah aing apa tadi teh? Kudu balik lagi nya. Ih, da teh nyokot naon? Ieu doang urang mah ngahutang ieu tah. Oh iya yang ngahutang. Daek dibejakeun ka si Sarah. Bejakeun naon? Ada bukti. Daek dibejakeun nya. Bejakeun naon? Bejakeun ya. Bejakeun naon? Emang urang tidak apa, tadi nyokot lipan. Bisa aku bejakeun kurangnya. Bejakeun ya ka Sarahnya. Ulah ceu. Ulah sok kitu tuh. Sok cari keula. Diuk. Diuk keula sok ulah musuh teuing. Sok kaluarkeun. Tah nyokot ieu doang hiji. Sok belegugnya. Ieu doang. Pantiluan kunaon nyokot hiji. Mesti sarona nempokeun wae. Ih, tadi tuh kurang ngisi callingan si Sarah kurang diajak ngobrol. Ya masa keur ece ya. Urang eueuh deui bener, eueuh deui. Nyokot ieu doang. Bener. Urang mah tuh. Halus herang. Ih, Mana tambah gelis ih. Gelis. Ais. tadi tuh bur kada baralik ya. Tadi tuh amannya. Tadi tuh cik kos mau bebeja. Masa udah gue rambut gerak punya kilo kacang. Atau sugan tuh orang embe beberelean wae. Dia domba Garut. Musuhnya kenyaman mana. Eta mah masalah belakangan eta mah. Wow. Tapi orang makanan ieu heula nang meuli. Heeh. Ieu pandiri. Heeh. Oke, urang Jom tidak kada balik. Nasi sakumaha eta barang mana? Barang naon? Barang urang berarti kenapa? Tinggal itu. Ih,
mana mah nyokot loba. Loba atuh, maneh mah teu pinter. Politik nyokotna 300.000-an. Tapi ieu barang 1 jutaan, ceuk. Oh bangkrut Iya. meureun batur. Tingali komplit ieu. Anu galedena dicokotan. Tuh. Urang mah nyokot lipat doang tadi hiji diberekan ka si Mimin da bisi Oh, manehna oh, buka cungur manehna. Tuh tingali loba. Tuh can bedakna. Bener nu kieu mah ngarugikeun batur. Tuh paragi halis mah. Bener ngarugikeun batur. Mau gara balik apa? Gara balik ka ditu aing dek dangdan ieu salah ki geus nungguan ke peuting dek. Atuh. Rek di enjoy-enjoy. Tapi jempenya Iya. udah beja. Heeh moal, aing menang maning moal berkah. Gitu Itu ya. nama kete awak hararideung. Moal kan ieu mah keur stok, ceuk. Anjung Gara gara balik aya nyisa. harariwang aing Iya. ngadenge teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mana. Nah, aing jadi cium tangan atuh. Pamaneh teh meureun budak kene. Budak-budak Kalau aing kene mah. urang. Nih aing teh geus pareot andap nanti. Widih dengan aing boga kecantikan anyar ya. Padahal mah aing oge loba eta nyokot teh. Tuh, nu karieu loba eneh. Deui geuning di ATM teh. Enek dangdan aing mah. Kacana nyokot. Sugan we peuting teh salaki kuateun 50 ronde. Di dangdanan pa jadi glowing kieu. Make lipenna anu beureum supaya dicium teh celepok. Gitu dah rada beureum beheungna teh. Wah. Alhamdulillah ayeuna mah beungeut aing geus glowing. Pasti salah kita malang lurak lirik karanda iya meureun aing geus glowing mah. Geus geulih hatur nuhun Cesaro atas hutangnya. Aduh teuing rek ngacak heula coba ningali beungeut sugan we cantik. Pokona mah Syahrini mah eleh ku aing mah geulisna. Tenang we aing ngageulis. Gening, kok sendiri wah, ada si bijin. Widih. Nah banget aing jadi hideung kieu totol. Salah ki aing meureunnan ngalirik randa aing geus kieu mah. Aduh banget aing jadi hideung totol kieu kos toke. Kumaha ieu teh? Awas ya Saro ku aing siang ngajual produk palsu. Kumaha ieu teh banget aing pas macan. Belang kos toke. Kumaha ieu salah ki aduh salah ki meureunnan ngalirik randa aing ieu mah. Awas ya Saro ku aing mau dibayar siapa? Nipu aing Saronya. Kunaon deh mana edo setek sarampaan we belah dia we. Hei mana kunaon jadi buta tuh. Jadi tukang urut we mana. Eca. Kunaon belah dia. Aduh kunara rarapaan atuh. Kali didinya mah aya eta aya bahan meledak. Kadieu. Ceuk. Naon Mata urang kunaon ari mata maneh kena jepitan. kena jepitan kudu jadi hideung atuh Perih. ya alat anu ti si Saroh teh ya heueuh tempo banget urang tuh kos kieu cek tempo banget urang tempo bentar mata ada bentar tempo tuh banget urang Ketingali ceuk. makana bentar tuh atuh bentar tuh tempo banget urang kos kieu kos toke belang kumaha Eta teh maneh narsi. urang gara-gara si Saro ya produk si Saro palsu Beungeut jiga kulu bali itu. kudu balik tuh mangeuna aya aing mah naon badok cau Astagfirullahaladzim ai maneh kunaon bibir Ai maneh maneh kunaon Mimin? naon sing jelas ate ngomong teh naon Kecepet panto. Oh dipen. kagak lawan Oh.
Naon? Ti catrok. Gencu goblok. Gencu. Gencu di mana? Kunaon cenah? Ti jaro. Saroh. Ti saro. Oh, ti saro. Oh, bener. Produksi saro palsu. Ya tuh orang gitu tinggali mata. Ayo udah susah dicoba lagi. Ngomong naon ente kahar terus ngeburung. Nyaho. Sing bener nah. Kira-kira araya tuh jadi Bibir mah pas tahun boa sia teh mimin. Lalu bibir toke. Halus ya menaun. Perih eta teh perih. Hampir sarua juga bagong. Penyelamatan badut Ancol. Assalamualaikum, Cek. Ada mana nih? Kunaon? Gara-gara mana itu tinggali? Hah. Kedengeran Ka dieu mana teh? Oh, dia diadap. Diadap. Yuk, mana teh dieu? Tuh, tempo banget aing si teh kos liga toke. Tuh, tinggali. Mata aing ge. Naon we, tempo banget cenah produk asli tapi produk palsu dijual di mana? Tuh, tinggali. Tah si Mimin. Bibirna juga naon boa ta? Tuh, mata orang ketinggali. Tuh, matana kos belum cau. Tuh, tinggali Laporkeun ku urang mah. Dituntut. Bener kurang laporkan aya kikik carana mah. Kedengeran. Lah sasa-sara. Nya. Heh. Kosmetik saro loba nu leungitan. Usaha. Jujur. Eta gara-gara pasti nu maling. Nya. Ini kan ke saro. Mau naonan. Sobat ini kan ke saro. Hah? Salah masih. Soal penasaran. Hah? Nah, ini tinggal produk palsu dijual. Produk palsu dijual dituntut ku urang mah, Caro. Sok ya. Produk palsu dijual. Jujur sia, eta asli teu. Eta asli teu, Caro. Eta ka urang. Ya nyala saro wae. Pokoknya nama awan. Kedengeran. Soalnya kosmetik saro loba nu leungit. Eta. Ini banyak.